Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang anyar pisan dia video vlog bari gambar main game orang mah. Juga lah. Penting mah ada orang Indonesia aku. Let's go. Biarkan dia terbang jauh. Goblok! Bopin Pak, sekarang Pak. Enggak. Abang apa dia baca seruak gitu ada mah. Sabar jalan nih, emang dua anaknya. Ayang isengnya. Kita wisata baru Pak terus lama. Gila ya. Tahun 2014 ya. Dibuka nih. Sama mainan camping iya kan. Sekarang biasa we ilegal lah. Berdaftar pala. Diresmikan nama 2014 nih. Iya. Dibuka 2014 ya. Ada ya nama dengan wilayah perhutani Taluan teh. Bagian tempat para wisata, tempat camping di mana-mana. Jadi itu geuningan di ayeuna di sepuh Gunung Burangrang di rumah we. Kami di tempat para wisata. Kami juga kieu nya. Taman anggrek ning di tapi aya akses jalannya Pak dia. Lah, Berarti terus iya nya suami ya kami jalan rame. Teu ada cerita teh. ya pernah Hari libur tasnya rame mah. minggunya. Nya teu sana saya libur kitu. Oh iya. Beureum nya anu kan pada kerja teh. Hari libur mah sok eta nya. Langkung rame. Jadi lebaran mau komo macet nih ya. Macet. Lebaran. Lebaran mah tiket ge naik. Dina 17.5 teh. Nya 20. Nah, kita seoboran. Tungsur deui sasasi seoboran gitu. Jadi lamun camping mah beda deh hargana Pak. Camping mah kan 17.5 ya. Oh, Nya camping mah hiking 7.500 nya 10.000. 10.000. Nya 10.000. Ieu ge sarana tulus ketemu itu biasa. Sabaraha ikat kieu geuning aya 15.000. Enak di ditu murah. Datang ka dieu mah da jadi mahal we ku ongkos. pasti atuh ku nyanakna ieu tuh. Jadi ini teh 700 eta Oh, sa Kudala. dugi ka dieu teh. Dugi ka turun tahanapeun warung. Nya beres beres. Ini teh nya da paling agak dina mobil teh. Jasa mulikeun teh 200.000 teh atuh. Ngan ngarame
ngaramekeun we mah. Nuhun atuh. Ngaramekeun jeung ngaparyogian gitu. Karena dimahalkeun da tetaga. Pamun nu nawis teh 10 aduh kasar cenah teh izin ting teh kudu nawis teh. Abi ge ripuh. Kalau bati teh Mantap kedik-kedikeun we mah. kedik atuh. Kalau misalnya cara gaji nyarira mah, lebang nyarira. Ya, abah jadi gitu. Dikuan teh. Eta kajeng jeung diborongkeun teh di dieu. Urang mah bali deui. Diborongkeun nya. Tapi sababaraha wengi oge anger gitu tiketna mah. Henteu ayeuna sawengi we 24 jam. Sawengi. Nya upami loba 2 wengi, loba deui. Oh, mah teh ya ieu. Henteu. Loba deui. Upami kalai keneh bari amang teh bari ka warung, loba sawengi deui. Ditambah deui nya. Di mulai ka barudak mah teu turun terana. Loba ieu itu ka barudak. Terserah nya. Bari gitu dan kurang ketun bada tiket mata tiketnya teh kasih teulah leungit gitu kan orang boga artis teh mau ke namun aya dononan teh padahal kemari baru rakyat lamun teh kitu da cuman teh barang selama Nuhun atuh itu jadi pinter saringna mah. sakedih gitu nyetina sulitan jadi medali Oh gaji sabaraha? jadi teh satu teh 2.500 arali nya urang ngarokok mah gitu Pirangna. nya setiasa we ya islitannya teh gaya ngaran dina 10 kilo kurang 500 teh Supaya jatahnya. nah yang mungkin 100 tuh sedikit uang rokok Lumayan anak. Ku negara apa perorangan Pak milik dia? Mana? Dia bisa tahu. Nyaku negara perhutani Mau perhutanan. dan senangannya berikut gitu kerjasama karena keluarga jeung warga Pengurusnya. maka dia parkiran kan besar kawan karuna gitu Kawarga deui nya. jantan ngamajukan sararea lah istilah nama negara kabantu ku tenaga gitu warga masyarakat kabantu kudunya Ekonominya. ekonomi daripada neangan mending ya manfaatkeun neangan mah bukan karuhan komo teh sakarola mun sakola we teh teu make duit mah ini mah Pasti Pak. Abi ge nya saah. Teu ge acis mah. sok ayeuna tos kaluliahnya kuliah teh dan 100 juta biaya teh urang kan aya can nepi ka waktuna rezeki urang mah ayeuna urang kakurangan biaya mana tingkat naon ya teh ka mana jurusan keun teh ku artos mah teh jalan Nuhun bener ya nama. oh Serba artos anu. Tah milarian artos kudu ku artos. Talung kerja mana sekolah tadi untuk sekolah kayak sadar nambah kerja Oh abang pernah iya ngalaman zaman dia. karena ada abang kelahiran tahun 48 Oh bener
seremnya lo Itu zaman gorong melan. Dulu ribut. benar jam kejam kan ke kayunya Pakai jam 6 di gorong melan. gerombolannya paling ngerampoknya Rampok gorong melan. Nah, siap. Jam 5 siap we. Nyara rumput jelema. jam 5 subuhnya Jam 5 sore. oh sore Oh, di gorong melan kita cakep. PKI mah iya PKI mah ada sarua jeung urang ieu cenah kedua abah oh. itu kaitan kudu cek itu nanti kudu pelajaran Berarti kelakannya kena PKI nya kalau gerombolan 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 PKI PKI sekarang masih ini abangnya bola kan ribut macam gaya wasan kasar kurang mal merah jeung kamu itu bisa kenal abah mbah lah dilatih ku kopra dari lumpat kan dialungkeun di baladokeun da kae sawat urang detiup teh berenang modal cenah kitu pamalah mah dah teh kudu bari lompat tah belum ada iya nya ya kalau dah kae nama alhamdulillah merdeka teh yakin tenang subur dahareun subur punya senang cari senangannya nya kali senang namun urang kali rezeki nanti Allah gitu dari baca sakola lalu zaman abah mah sekolah asan baheula abah ge di sekolah itu apa dah iya mananya disahkannya kalau itu tapi hese yang baru dah kaya nama karena 5 tahun geus asup sekolah TK baheula mah paling handapna teh 12 tahun rek asup sekolah STM SD nya SD baheula matak aya iya aya bahasa bogoh ka gurunya gitu bagaimana tapi abah ge masa nulis teh bongkar-bongkar ting alhamdulillah Gusti Allah mah ngalmuan teh biasanya pasti najarah kan jarang ya abah mah najarah ka sayang abah ka aki abah dari aki mah ulama lain ustaz ulama sareng tidak damping di mana ahli nulung sekian gunung Sunda Gunung Sunda oh di Gunung Sunda dengan abah mah di Jambaware nah abah we ayeuna nu sekolah baru bahasana masukin beberapa dosengan cuman aja ada sepupu tah kitu di Banten masuk ayeuna amang gitu sok ka daratan we aja diantar jarak ka Gunung Sunda kalau kitu di Banten di Karawang Cikampek kudu di Lumur aya turun di Jawa Timur loba anak abah di Jawa Timur sedih lain aku lain sekolah teh mah lain nabeh uang tempat tarian ieu kenyataan anak pada abah pangabisa naonnya turunan dan anu di tengahnya turunan rata gitu padahal bisa dinaon tapi ilmu Allah teh dipercaya ngajalur gitu dabal lagi cenah lain boga pamajikan maka sekali kitu mah yang diserahkeun kabeh da bener benarnya Allah 4 kali mimiti di ditu nupang sholatna teu boga anak pisan nu sholat teh cenah sakapilan cek mang boga di pamajikan yang diserahkeun boga turunan boga di ka guru SMP ka gurunya ka guru di ditu kan dahyang minta boga tok guru genitnya kuliah teh di bapana cek babaturan dah beda dunungan Maroko ge jinggo aing mah bako we bener nah lamun kitu teh geus mulang nganteran sore dan nganteran sore jam 4 langsung nepi ka jam 5 baheula jam 4 macul teh maksudnya ka sore ngerek boboko ngejingjing cere teko di payung aduh kesebikeun ka gasar ya coba baturan teh kitu jadi nyana keur ka abang anger
teh ieu nya awis urang mah. Oh, baheula mah Purnamil baheula mah. jago gitu baheula. Bingo udang merah-merah jarum teh baheula rokok. Mimitina rokok mah nu pangeunah nama pip zaman baheula. Oh aya pip. Aya baheula pangraos mah pip. Oh. Lamun diseungeut ti dieu teh meureun cek paribasana ka meukal mah. Sengit nya. Sengit bulan ngana. Aya nu datang caritana dulu deui. Mau bala kaceri paling bapana teh nu maneh cenah teh hayang ka saha ieu. Geuningan di eus eueuh pamilikan. Sadayana nya. Kitu teh pangeran. Deui istrinya. Nah, dia mah cenah hayang ka